Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa bi ala latifatil qalbi anwari tajalil af'ali mullayyadil faizati min qalbi habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azizil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahdil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
Iqra'ul Qur'an. Wa qala aidun qara'a ayatun wa qala aidun jahilul Qur'an bi aswatikum. Wa qala ba'dul ulama laisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bi paqihi. Wa qala aidun il wajibun alaihi muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu. Sabada aturkan salam dina segi penghormatan Islam, maka orang sesarangan bacakan puja-puji ke Allah Rabbul Jati. Maka alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah orang sadaya nalangkungan takbir Allah Ta'ala dina yewangi para tos biasa alikan kedua sampean ngepatkeun panana geretakeun mana geredekeun soca bare niat tolabul ilmi karena ngajalankeun perintah Gusti. Mudah-mudahan ngajalankeun ayeuna jadi wasilah sababieun balegikeun dina sifat kabodohan, balegikeun dina sifat urang muju dunia cinta kabur. Rek urang nyata taat ka Allah jeung taat ka Rasul. Bedieu disebut ka para alim ulama, bedieuna nyata ka urang-urang sadaya anu nyupri kana kariduan Gusti ngalangkungan thalabul ilmi anu ayeuna mudah-mudahan kain ilmu anu manfaat masuk hatinya akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukur, tadakur, tafakur, mudah-mudahan ditetapkan ke Allah Maha Ghafur. Alhamdulillah orang sadaya ngalaman takdir Allah Ta'ala dina saat anu ayeuna jalma anu iman ka Gustina jeung iman ka Rasulna, ngelangkungan Al-Qur'an jeung ngelangkungan hadis Rasul, ngelangkungan yeta dawuh para alim ulama isbah kamana. Dan mudah-mudahan urang sadaya dina saat anu ayeuna jadi sababia dilbekeun ka jalmi anu syukur kana nikmat ti Allah nu Maha Ghafur. Kadituna ditambah-tambah nikmat ti Allah Ta'ala sesuai dawuhanana dina Al-Qur'an, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan anu ayeuna digunakeun jasad urang, digunakeun awak urang, digunakeun nyeta badan urang kana nyupri karidoan ngalangkungan syukur ka Allah Ta'ala. Mudah-mudahan nikmat anu aya jeung anu can nyampak dihasilkeun ku Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tilap salawat wa salam anu mudah-mudahan dicurahkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah kalangkungan perjuangan mantenna urang rasa syukur peda urang apal karena sebagian kewajiban yang diperintahkan ku Gusti ngelangkungan perjuangan Rasulullah
Alhamdulillah urang sadaya bisa ngebedakeun mana anu sae, mana anu awal, mana anu halal jeung mana anu haram, mana anu kudu dipilampah jeung mana anu ulah dipilampah. Ieu teh gabungan perjuangan junjungan alam yang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah mudah-mudahan urang sadaya sing ngancik dina ati urang rasa mahabbah terhadap junjungan alam yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagituna jadi sabab wasilah urang ge bisa paham luput nanti junjungan alam ke dina bae mahabbah sadayana. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hilal salawat dua kali mudah-mudahan dicurahkan limpahkeun ka keluargana, ka sahabatna, ka para asbabun tabiin turun di kaulah sadaya dijadikeun umat numpang potretna, umat numpang butitik-butitina dina segi amal, dina segi ilmu, dina sagala hal urang serba kira. Menunjukkan kepada Rasulullah sadayana apa kalimatna ukhul isri kapate bulut-bulut dina sebagian orang nyontok ka Rasulullah hampir kaduga. Ngan eta Rasul jadi contoh anu kantang saena disebutkeun suri tuladan. Contoh anu pang saena anu dicontoh urang sadayana kerumat satemana umat Islam minta junjungan alam yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narbatina sesuai pidawuh Allah dina Al-Qur'an geus pada kenal atau pada paham, geus pada maklum atau ngarti. Tapi tertentu paham, tertentu geus apa, tertentu geus ngarti oke, tertentu urang bisa nyontona junjungan kana jejak langkahna junjungan alam. Bujur-bujur ulama kiai ajengan ustaz Aceh geus apal kana ieu ayat tertentu pribadosna mampu nyontok kana sakumaha dicontohkeun ku junjungan. Ayatna geus pada apal, kadang-kadang dina ayakeun contohna dina maulidan memperingati maulidan urang masuk ayat dan memperingati nyambung nyata maulid junjungan alam sok dibacakeun eta ayat bangsaku kori-kori gitu. Sadayana umat Islam apal terang karena eta ayat, bahkan dina sana diucapkeun abdi bade isbat abdi bade nyontok kasaha ka junjungan anu beda mah geuning kadang-kadang seueur pisan tabrakan jeung anu dicontohkeun ku junjungan Allah. Karaos ku abdinya terus urang sadayana mohon gitu. Ayatna kirang langkung laqad bahkan sebagian guru ma'eta ayat hampir setiap ayat memperingati maulud Nabi sok dibacakan, tapi kadang-kadang tina hasilna maulud kadang-kadang kurangnya apa orang teh yung pitro Nabi mah osok sawu dina dinten Senin. Nabi sawu dina dinten Senin. Sahabat dan pesan Rasul, ya Rasulullah,
naon marbina Rasul setiap dina dinten Senin sok ngajalankeun suruh apan kaula teh dilahirkeunana dina dinten Senin tah kaula mah nyaeta setiap dina dinten Senin nyaeta sok saum karena kelahiran kaula ari abdi sadaya kumaha urang contohna sok kitu urang dilahirkeun dina dinten Senin osok dinten Salasa osok Rasulullah itu padahal eta teh dijadikeun contoh urang sadayana disebutkeun we eta sunnah hukum urang osok ibu osok dara ibu osok dara cinta terhadap Nabi cinta ke kanjeng Nabi ayo syafaat kanjeng Nabi di Arab bisa sebutin syafaatul uzma ke dina poe kiamat tapi urang sadaya kalimat urang cinta terhadap Nabi berurang kosong ngantunkeun sakumaha anu dicontohkeun ku kanjeng eta teh cek sebagian karena sing sahaja anu cinta terhadap Nabi tapi lamun cinta kana sunnah Nabi dinakeun kana sunnah Nabi eta teh pahulah dibut artina eta jalma bohong cintana terhadap Nabi urang kira-kira kadibelahkeun kitu umat kanjeng Nabi anu mahabbah dan ini behna mak urang sapertosna teu pati urang dijalankeun kana sunnahna junjunan halal dina puasa sunnah we nya pangangkat urang ibu osok tara bapak osok ya bahasa cinta terhadap Nabi sebagian dawuhan anak saur Nabi sing sajama cinta karena hiji perkara pasti bakal seueur nyarioskeun nana ieu mah cinta terhadap Nabi teh urang kadang-kadang sayu sakali sholawatan oge tapi alhamdulillah setiap anu sok njalankeun kewajiban anu dinten sareng sawi pasti bakal mengucapkeun kana sholawat cek sebagian urang sadaya mana urang cinta terhadap Nabi mah kudu seueur maca sholawat hiji maca sholawat ka kanjeng Nabi cek sebagian katerangan nyaeta bakal ngahak syafaat ka kami kedua bakal sasarengan cek sebagian hadis mah bakal sasarengan engke nyaeta di surga kumari sakitu dina saat anu ayeuna insyaallah rupina urang nepungkeun hanca anu kamari gini urang teh nyaeta urang kudu kuat hiji iman kedua Islam katilu ihsan moal beres agamana lintang teu kudu ngadeg tilu perkara hiji iman kedua Islam katilu ihsan ngan kamari nyimponakan sebagian nyata dina masalah urang iman teh cek sebagian keterangan nyata tasdiqun biqalbin wa qaulun bilisani wa amalun bi'arkanin itu iman. Aya sebagian hadis dhaif dina kitab Fiqhul Wadih kira keempat. Iman teh sebagian keterangan ditaranjang itu cek hadis dina fiqh dina qaulul mufid asal dina qaul tangkibul qaul asana eta teh hadis eta teh dhaif sebagian tapi dhaif ke bisa dianggo urang banyak biasa dia dina fadhail
hartina dina kautamian. Iman ditaranya naon walibasuhu ari papakeanana iman eta at-taqwa takwa. Tapi lamun ningal kana sebagian nyaeta tasdekna iman nyaeta hiji ditasdikeun ku ati, kadua ucapkeun ku lisan, katilu nyaeta diamalkeun ku anggara, itu teh takwa. Artos teh itu ketakwaan. Jadi tercekap urang tasdek, tercekap ku lisan, tapi kudu diamalkeun ku agama. Berarti urang teh nyaeta dijalankeun Islam. Ari takwa inti saru awal dirillah buat dinamu nawahi ngajalankeun parentah Gusti Allah, nebihan anu dicara ku Gusti Allah. Itu takwa. Da ayeuna oge kabeutkeun kana takwa. Salat takwa, puasa takwa, zakat takwa, syahadat takwa, haji takwa, jeung sajabana nikah oge eta teh sebagian jalankeun parentah Allah takwa. Jihad takwa. Lamun ngagores kana kamari jihad teh nomor kasabaraha nomor kalimat kerimpuanan, kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatul najah. Hiji tauhid teh nyaeta manana kalimat la ilaha illallah. Manana la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Itu dina kitaban. Cek sebagian ahli thariqah mana kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah, kalimatun najah, kalimat la ilaha illallah, itu teh maknana hiji la ma'budah, kedua la maksudah, ketiga la mawujudah. Itu ahli thariqah qadariyah buat sambati di mana nyaeta kalimat la ilaha illallah teh mana la ma'budah illallah. Teu aya deui anu diibadahan kalawan salatesna ami Gusti. Nah, urang teh ibadah teh lain kana panon, poe lain kana bulan, lain kana mata air, lain kana gunung, lain kana kait lain. Dari parentahkeun ku Gusti Allah teh wa'budullaha, jeung kudu ibadah jeung ka Gusti Allah. Mana cek sebagai ulama ahli thariqah kalimat la ilaha illallah teu aya di pangeran anu hak diibadahan kalan sabenerna angin Gusti Allah. Dusur we ayat anu dieu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Gitu. Ngakeun nyumponan nyaeta anu kamari nyaeta urang kalimat la ilaha illallah teh nyaeta genep nu zahir, genep anu batin. Sate acana nyaeta urang bahas lain dina masalah urang di la ma'budah. La ma'budah ieu ibadah ka Allah. Nah, cenah urang teh diparentahkeun kudu ibadah ka Allah sesuai dengan Allah dina Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tipati-pati ciptakeun jin jeung manusia anu kudu ibadah ka manehna. Jadi berarti diparentahkeun ku Gusti Allah teh nyaeta kudu ibadah, digelarkeun wa Allah ngalangkungan sareha ibu sareng rama. Urang teh kudu ibadah. Ari ibadah cek sebagian ulama fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsihi ta'diman li rabbih. Nyaeta pada melan anu mukallaf akil balik kataktik geus kaperdi ku hukum syara. Jeung nyulayaan kana hawa nafsuna
anu aya dina diri pribadina. Jadi sulaya hawa nafsu. Nuturkeun sulaya hawa nafsu anu aya dina diri keur naon? Keur ngagukeun takdim li rabbihi, keur ngagukan ka pangeranana. Tegasna Gusti Allah anu diibadahan. Ini anu diibadahan dintanti Gusti Allah. Naon artina? Sabab geus jelas. Allah mana? Allah anu ahad. Allah anu qul huwallahu ahad. Allahu samad. Tahu urang sadaya teh kade bisi ibadah dia teh ka Allah. Dicarek ku Allah nyata wala tusriku bihi syai'an. Ibadah. Jadi urang teh pada tua lin keur-keurian di alam dunia teh geuning kudu diparetna kudu ibadah ya ibadah mahdo secara langsung. Contohna urang salat, contohna urang puasa, contohna urang ngadua, eta disebutkeun ibadah mahdo diri pribadi jeung Allah. Eta teh sarasana mah diparentah teh mun urang salat kudu nyimponan kana syarat jeung rukunna lebihan papatalan nana. Disebut rukun teh nyaeta salah sahiji perkara anu kudu dicumponan atau anu kudu dilaksanakeun dina mimitian urang eta pagawean. Hari syarat nyaeta kudu dilaksanakeun memeh digawe gitu karena eta kudu dilaksanakeun eta teh. Contohna urang salat wayahna urang lamun jalma kafir urang salat teu sah sabab can nyimponan kana syarat. Ta syaratna urang sahna salat teh kudu wayahna. Lamun eta kafir laksanakeun salat wayahna teu nantep kudu asup heula eta teh dijadikeun syarat. Atana pi sholat ngan balik 3 tahun sholat san kataklid sholat kumaha cara eta baik diajar dasar mangsa naon sababna pangibadah teh keur jalma anu balik kalau jalma anu balik beribadah bau kabina-bina diancam ngareunana ninggalkeun kewajiban. Nah eta teh sakurangan nikmat anu lahiriah nikmatna ku ninggalkeun kewajiban tapi saturana aya sama. Saurana ahadeun teh bahiru wala batinu wala bahirna masalama. Salat teu jaga teu puasa teu syahadat bohong teu ditinggalkeun misalna ayeuna contohna haji teu geus ana urang geus mampu ta eta teh nikmat ngan sagieureun eta sabukan eta aya ancaman dohiru wala salama tapi batinu bala batinna mah ke di akhirat cilaka gitu. Tak bupati sakitu urang sadaya kade bebeujeur ka sadayana termasuk pribados we ibu-ibu nah bapak-bapak pemuda-pemudi sangkan diulang kapijeun setiap leka ada urang rumah langka tapi niat saya sin saya niatnya barang niat mah bujeng-bujeng geus dilaksanakeun atawa keur dilaksanakeun can wae urang dipidamel karek niat anu sae eta geus digeuskeun hiji ka saya. Tapi lamun urang eta kasayannya eta urang pun
nyaeta dipindah mah dibere 10 kehalusan. Lamun dipindah lamun urang niat kana kaawonan niat tadi pigawe can dituliskeun sifat rahmatir rahim Allah tadi itu ulas kasihna Allah tadi itu niat kana kaawonan bila mana urang can didamel kana eta kaawonan can dituliskeun tapi lamun eta kaawonan dipidamel dituliskeun sabaraha hiji kaawon ari kana kasayan mah nyaeta can dipidamel kana eta kasayan geus dituliskeun hiji kaalusan lamun dipigawe kana eta kasayan 10 kaalu tapi kaawonan mah nyaeta dituliskeun bari teu langsung dituliskeun sek malaikat raqib katib hei ulah maka dituliskeun lamun eta jalma anu didamel kaawon tanggohkeun heula sabaraha nyaeta 6 jam tuh dibere waktu lamun dina sewaktu 6 jam teu istighfar teu taubat eta jalmi kana kalpatan kana eta dosa eta jalmi kakara diserat hiji kaawo mana selesai niatna innamal a'malu carina sing jadi ibadah niat anu sae urang teh ayeuna sapertos itu tuh ya amin niat nasib saya naon markina sangkal lain kaguran sangkal ningal urang jadi nilai ibadah ngan sangkal urang beres dina ibadah nyata urang kudu nyumpona kana syarat jeung rukun tebihan anu mata karusak kana eta ibadah ieu bentuk amal soleh, ieu bentuk amal anu diparentakeun ku Gusti Allah. Dicontohkeun Rasulullah cek Rasul thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Cek sebagian nyaeta man kharaja bi thalabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Cek sebagian dari lam urang tolabul ilmi saware urang nyupri kana surga Gusti bahkan digampilkeun kana eta jalan surga. Tapi lamun ningal kana sebagian anu kamari salah sawios kunci surga teh kalimatut tauhid kalimat la ilaha illallah. Tapi kalimat la ilaha illallah cek sebagian keterangan cek ahli thariqah teh kudu diresikeun. Kalimat la lam alifna nyata lam anu awal nyata ditarik tina tuntung bujal. Itu cek ahli thariqah. Anu benerna dipuihkeun dina dada. Tuntung lam anu kahiji deui nyaeta tepikeun kana munah. Eta diisikeun kalimat la ilaha ta ilaha mah nyaeta kana luheureun susu anu katuhu ilaha nepi ka handapna eta teh. Geus kitu dibeubeukkeun kalimat illallah kana luheureun susu kenca nepi ka han disebutkeun latifatul qalbi. Eta kesikeun. Itu tahu teh kada nama ibu bapak diajar. Gitu nya diajarkan eta. Ibu asal kitu nya asal. Asal itu asal. Kalimat la ilaha tadi basicnya kerja latifah. Mana orang mah nyata kudu dihirup hate gitu. Sabab eta teh hate di sina ruh.
Mana urang sok aya kalimat teh aya muqayyad, aya ahya, aya majazi. Contohna urang teh ayeuna teh sapertos Arya hirupna jasa teh pedah aya eru. Aya eru lain urang. Bahasana nyata injelman. Lain urang tapi gagaduhan. Lain gaduhnya disebutkan Arya eta teh. Arya mah nyata injelman atawa gagaduhan. Contohna urang gaduh harta. Eta teh lain urang tapi gagaduhan. Da hakikat mah anu Gusti ti Gusti tak urang mah Arya nyata gagaduhan atawa injelman. Ari injelman suatu saat bakal dicopot. Ari gagaduhan lain urang. Tah, ulah rusak itu kade urang teh atuh. Ulah pokok pengen cek sebagian keterangan bila mana datang maut urang mah daya perjang bigueri maaf artina henteu urang perjanjian heula ke abdi mah nu 100 tahun kakara datang malaikat Jibril kitu bungsi teu teu urang mah bila mana datang maut teh teu aya sugat cek sebagian keterangan nyata bila mana datang maut kan itu nah idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mana datang maut nyuhunkeun ka Gusti nyuhunkeun sajam heula ulah bakal di maut tong sajam setengah jam tong setengah jam abdi teh saparapat jam nyuhunkeun heula ulah bakal di maut henteu bisa bila datang maut datang dan gaya perjanjian urang jeung malaka mah sudah kieu ayeuna ibu katos perjanjian heula jeung malaikat Israil atas teh teu kan nya mana cek sebagian masalah keterangan dawan Allah uliruhu min amri rabbis masalah ruh mah eta urusan kami mana ulah kajong-jong rasa maneh muda keneh rasa bakal panjang nyusut dan sadari jalma muda keneh mau sok siap mah dibacan payu datang malaikat Jibril dicerita nepi ka dijieun cik panon mata mah geuning bahasana menta dicerita ka malaikat Jibril nyuhun malaikat Israil nyuhun mal biasa kemudian pemudi asal bakal panjang nya kade ulah kajong-jong pengen cek nadong geuning nyata urang mah umur didodo ulah di poho aya urang mah di poho rasa bakal panjang urang yuswa teh bakal salamina di alam dunya majaran 100 tahun tak kurang sedangkan cek sebagian orang dunia nyata 5 juratin akhirat pikeun babakalan alam akhirat tah ayeuna teh kudu siap-siap nyata urang teh keur babakalan alam akhirat mana urang sarasarios anu bakal nyalametkeun nyaeta iman Islam sareng ihsan. Hari disebut ihsan mah urang teh nyaeta rasa dicepentrong mah ku Gusti Allah beujeng-beujeng dinu caang dinu poeke rasa ditinggal ku basorna Gusti tah kira-kira geus aya masa seperti itu tah lamun urang saperti kitu moal nepi ka urang dina maksiat atau dosa ge moal parah da rasa dipentrong ditinggal ku basorna Gusti beujeng-beujeng dinu caang dinu poek sakumaha poekna tetap Allah mentinggal sifat basorna Allah gitu ade jadi urang teh digelarkeun ka alam dunya nya angin kudu ibadah ade ngani dieu urang kudu taliti dina ibadah teh
Salianti urang geus lumpang kana urang iman Islam ihsan. Urang sholat kosong. Bila mana urang geus mampu zakat dikawakeun. Waktu datang bulan Saum Ramadan nyaeta puasa. Urang ayeuna alhamdulillah urangnya seueur. Aku umroh mohon alhamdulillah. Tah mudah-mudahan umroh anu disebutkeun makbul jeung makbulah. Mabrur jeung mabrur. Amin. Mudah-mudahan aku ya deuseun apa ketua di mana we sahalaeknya abdi eta mah pangulung Gusti Allah nya eta teh naon ibadah maca sholawat ibadah, zikir ibadah, Al-Qur'an ibadah, tasbih tahmid ibadah, jeung sajabat tidinya gitu ibadah niatna ibadah ngan kade urang teh lamun urang geus kitu kudu taliti hati-hati bisi urang hilang dina ati aya sifat jumurkeun ria ujug takabur atuh pawur dikitu teh sugeutkeun walaupun amal-amal anu saleh jeung salihah usaha masih kene nempel seperti itu cek sebagian katakan leuwih ganjaran nah osok itu tara asal ibu pemuda menirepe pemuda bapakna ayah ya asal itu kamu gitu Paul bisa masih kene eta teh masih kene urang encan salah mentina amal-amalan walaupun urang geus migawe tiki walaupun urang istighfar walaupun urang tasbih tahmid takbir jeung urang sajabalan dirinya tapi masih kena aya gelap anu aya dina hate ngaji masih kena aya sifat pemujieun masih kena aya ria ujug-ujug takabur pawur eta amal-amalan leungit la astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya istighfar dosa lesna tapi karena atina Robbal astagfirullah istighfarnya wedeuh nyata urang teh la ma'buda illallah. Supaya diaturkeun ulama sok disetakeun diaoskeun urang sadaya kadang-kadang usapalihna osok kadang-kadang la ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah. Urang kesimpulan seperti itu insyaallah dasarna urang hiji diparentah ku Gusti Allah kadua ikhlas ngajalankeunana karena Allah kadituna saya niatna insyaallah dikitu bakal salamet amal-amalan leungit tina sifat anu me bakal aya buruhan di Gusti Allah sebutkeun ganjaran nu kadua nyaeta lama wujuda lama kesudah lama sudah artina teu aya anu disejah teu aya anu dimaksud teu aya anu dituju illallahu anu Gusti Allah. Tah urang teh nu ayeuna dek nuju ka mana? Ejeu nuju saha? Ejeu ngajalankeun urang teh parentah saha? Tah urang teh kudu puku. Lama sudah teu aya di pangeran anu hak ibadah, teu aya pangeran anu disejak anu dituju anu dimaksud angin Gusti Allah. Jadi pangeran urang mah Allah. Ada esok aya gini. Ayeuna teh sasi naon ayeuna teh? Sasi Muharram. Aya gini. Bib aya kieu. Aya
karena bulan Muharram tanggal 10 bulan Muharram pokoknya nepi kadi agung-agungkeun pisan. Tapi karena maulud jeung Isra Mi'raj matara ngabidaakeun. Aya kitu teh? Aya. Mana dicarioskeun ge. Urang mah jaba urang kosong Muharram memperingati urang nya karena Isra Mi'raj kosong. Mohon urang mah kana naon deui? Mauludan kosong. Mohon. Puasa bulan Rajab kosong. Nisbu sama antara urang contoh urang sholat sok pikir tasbih tahmid jeung takbir kosongnya mun aya urang mah tara kalamu marhabaan urang mah tara kalamu perjanjian moal eta mah nyaeta urang tapi aya nu liat di urang aya anu ngabu-ngabu Muharram hungkul tapi kana masalah maulud jeung maulid jeung Isra Mi'raj bid'ah dolalah kade urang bid'ah dolar cek sebagian macam sabur bid'ah itu bid'ah dolar itu daya bid'ah hasanah bid'ah dolar kade kata luar diurang kade bisi urang kabita nya urang mah geus cicingan akidah ahlus sunnah wal jamaah gitu ahlus sunnah wal jamaah. Nah cenah eta dina sasi Muharram nikah cida-cida teuing maranehanana beda aya hadis anu dietakeun diriwayatkeun ku Abi Hurairah panjang pisan eta hadis atau apa barudak panjang ya Allah. Sabab dina sasi Muharram cek sebagian keterangan Nabi anu awal-awalna Nabi naon? Barudak pan awal-awalna Nabi anu di gelarkeun ka alam dunya Nabi naon? Nabi ada. Nabi ada bagi ayeuna di keluarkeun di surga Gusti Allah nyaeta alam dunya, alam rusak. Naon artina sabat agama kalepat sabaraha kali kapan sakali tah istighfar Nabi Adam diterima taubat Nabi Adam malah geuning naon istighfar ibu-ibu Rabbana Dhalamna anfusana wa ilam takbir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana anfusana wa ilam takbir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam. Cek sebagian keterangan menurut Abi Hurairah eta dihampuran taubatna Nabi Adam alaihissalam nyaeta dina tanggal 10 bulan Muharram. Isu-isuna jadi pilihan Gusti Allah. Mana di agung-agung tanya. Cek sebagian keterangan ini eta dina hadis Nabi Idris alaihissalam diangkat karena patempatan anu kalimpan luhurna nyaeta dina sasi Muharram tanggal sabaraha? Tanggal 10. Ibu hari Nabi Yakub ninggal teu. Terang teh Nabi Yakub. Dah canak bin cenah. Nabi menceritakan soalna. Persanten aya Nabi Yakub. Persantennya aya Nabi Yakub ninggal teu. Cek sebagianna eta Nabi Yakub mah deui langsung teu ninggal. Bahwa Allah dibandingkeun kana ninggalna dina sasi Muharram. Tanggal sabaraha? Tanggal 10.
ditingalikeun hatina tiasa ningal deui eta nabi Yakub dina sasi Muharram tanggal 10 aya wartos Nabi Ayub atos tidak lami nepi ka salirana bilatu mah eta bilatu tabung Nabi Ayub pada hati dipaehan mudah-mudahan nanti hal itu biar kumaha punya kaciri jalan ya kemana ya Allah pada akta sudah disimpan heula abung nabinya nabi soal nabi tah didamangkeunana Nabi Ayub teh dina sasi Muharram tanggal sabaraha tanggal 10 kantos aya wartos Nabi Ibrahim dibunuh kantos dibunuh Nabi Ibrahim kantos ya Allah tapi ku Allah disalamatkan tanggal sabaraha tanggal 10 bulan apa? Bulan Muharram mana kade bulan seueur bisa kadatuna dina sasi Muharram gitu mana pantas gitu urang oge osok diperingati sasi Muharram kemarin sarau teh alhamdulillah kita kemarin barudak sarau tanggal 10 teh aduh Gustina ibu saum teh lain jawab di mah kasili da abdi mah bariwina jawaban lain sili ya cek sebagian mah diwajibkeun dipatukeun ka kaum saha Bani Israil pardu cek sebagian tawuran teh nyontok seperti itu ingat karena suatu peristiwa kejadian cek sebagian ini kantos upi Nabi Yunus dina naon dina jero putih laut Nabi Yunus teh kantos saling dina jero putih laut tak dikaluarkeunana dina sasi Muharram tanggal 10 mana kubageuna dia eta an jakal bageuna mah ari kana ayeuna Muharram muliwa ari kana isura jeung mirana jeung mauludna kadang-kadang teu bina kebar kan lebar nya eta mah beda jeung urang beda jeung urang eta kade ieu tah kade biaya kade eta biaya aya biaya mudah-mudahan ya teh jadi sababiah urang teh dikuatin tauhid bahkan sebagian walaupun kurang tauhid kuat tapi lamun sikena aya ujub riya takabur teu ngajamin eta tauhidna ka Gusti Allah jadi punten dia la maqsuda illallah kadituna la mawujuda teu aya deui anu mawujud litanti Gusti cek saha cek anjeunna nya kade da urang mah aya teh diayakeun kudu aya mohon saha Gusti Allah aya disebutkeun urang mah majazi nyaeta urang mah lain ku jalan wajib ku jalan sunah majazi aya mukanya aya urang mah aya anu ngayakeun urang mah aya teh aya mimitina gitu nya jeung aya tungtungna di Allah nyata aya wal awal wal akhir wal zahir wal batin awal dan akhir awal daya mimitina akhir daya tungtung
Nah, era aya awal aya akhir, aya mimitina jeung aya tungtung. Mimitina eueuh pasti tungtungna ge bakal gitu. Jadi kesina cek ali torikoma la ilaha illallah jadi la ma'buda illallah, kedua la maqsuda illallah, ketiga la mawjuda illallah. Itu soal ahli torikoh dari ahwanak sabar. Iya, sok aturan jadi ajarnya gitu kesikeun kalimatna la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ditahun jannah eta pintu nasur lain mungkul urang eta diucapkeun kan aya pada aya anu umum, aya anu khusus, aya anu khususil khusus. Urang mah umum urang diucapkeun tulisan hari hati mah lali itu umum. So eta teh umumna kitu jalma teh ngucapkeun kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, kalimat ada kalimat la ilaha illallah ari artina lali ka Gusti Allah. Cek sebagian kata-kata kuliah kana makna la ilaha illallah artina la ma'buda, la maqsuda, la mawjuda. Gitu. Kayak urang mah pokoe tah urang mah kitu Pak Ketua namanya. Mana kali niatan urang teh sing sae niatna sae kade tebihan anu matak ngaruksak kana pirang-pirang amal urang gitu. Dan sesakan deui urang amal tapi urang terus-terusan urang midamel anu ngaruksak ngaleungkeun kana amal urang atuh rugi ka bina gitu kadenya. Lainna ibu diantawisna anu matak ngaleungkeun ganjaran ibadah urang teh diantawisna langsung nyaritakeun batur. Eta teh nyaritakeun batur teh. Mimitina sigadinya ngariung di mana sok jadi heula begitu di rumah yang mimitina sigadinya lah naon hari tungtung kemarin jadi masuk nyaritakeun berarti asal gitu asal tah begitu teh ngajalikeun amal walaupun ibu minat amal soleh mah tapi kalau minat nyaritakeun anak adeung gitu ganjaran amal soleh gitu kan deh ibu soleh baru dia sudah dimana tapi orang yang sama dunia jeung akhirat badan dunia akhirat ari urang anu mata cilaka jeung ari kita mah urang atuh sok digale atuh urang teh mau da dina anu tadina diharapkeun urang menang emas timbul urang ka dieuna urang was-was dina hatina ka dieuna urang bakal selamat kitu ke akhirat. Sedangkan akhirat maupun alam panjang poe panjang disebutkan nyata disebutkan alam akhirat atau poe kiamat kita bakal dibalas. Sedangkan cek sebagian keterangan dosa teh beda-beda di poe kiamat teh cek sebagian di alam mahsyar amun dosana aya nu semat mumun sangat anu semat umur semat urang diri semat dadak semat itu dikeuleuh kunaon ku dosa urang. Aduh Paul bisa diasupkeun kana neraka eta Paul menakade kasadayana aya hiji hadis inna asyaddan nas sanyana banget jalmi gitu manusia hasrotan rugi hasrotan hartina bakal banget rugi yaumal kiamat dina poe kiamat saha nyata jalmi anu mana jamaah ieu emutan sebelas jamaah anu ngumpulkeun malah kana harta tapi mana haqqallah hatina negah kana parentah Gusti Allah negah dina hakna Gusti dikumpulkeun eta harta sakseueur-seueurna tapi lamun poho kana hak Gusti Allah eta bangetna siksa jeung ka dalam saanjeun rugi. Muntah ke urang pumpung aya kasem peta pumpung aya karena keur diajar api lamun da api paurang aya bahasa barudak mah urang pakai ku api mah ujung-ujung gede leutik diapikan urang kan kita da ieu teh meunang urang
sabiros teh jeung abdi gitu bahasa kitu teh kaya paut aya kalimatna kalimat nyata anu tadi ariyah urang mah cuma boboga ini kagaduh hate nah murah lagi mujem-mujem urang harta jiwa raga urang bang urang kalau saya teh beros kade nya kade pisan aya hadis seperti itu sebenarnya ari harta sok aya kalimat dilungsurkeun bila mana atos ngan disebutkeun ahli wa bila mana eta harta teu fungsi nya eta dijalankeun kana hak Allah terus ngaturkeun maut gitu kama mak hartina teu skala maut lungsur eta harta anu dikumpul-kumpul ku eta jalmi nyata ka ahli warisna ari ku ahli warisna nyata dijalankeun karena kasaean saya anu kete anu bogana harta anu fungsi dikumpulkeun eta harta diasupkeun kana neraka ari ahli warisna kana surga kira-kira emutan sen saudara-saudara leutik kae ngan urang kade bisi poho hakna Gusti hartina anu diparentahkeun ku Gusti Allah nyata kudu digunakeun kana kakuduan lebih nasa kitu bae terus pada pas jam salapan lebih nasa ala kadarna padahal mah ieu teh menerangkeun Muharram masih kene panjang ya wah cek sebagian secara singkat sasih Muharram teh kedah apal urang teh kedah kada uningan panggeulana nyaeta didamelna lauh mahfuz didamelna aras didamelna malaikat Jibril teh dina sasi Muharram di tanggal 10 cek sebagian teh karena anu diriwayatkeun ku Abi Hurairah cek sebagian dari panggeulana lungsurna rahmat dina bulan Muharram dilungsurna hujan dina sasi panggeulana sasi Muharram seueur pisan kajadian-kajadian di sasi Muharram. Tak mudah-mudahan ieu urang dina sasi Muharram tiasa geusieunana tiasa dijalankeunana ku diri urang sadayana dipake ibadah babakti ka Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina sakitu bae nu kabeh atur dina masalah tausiah khusus ieu mah nya mudah-mudahan aya manfaat ka pribados kasadar kali pangaosan ka jamaah mudah-mudahan urang sadaya dibasar ilmu anu manfaat maslahat dunya sareng akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin kalawan ditutup sakitu bae asa terjadi acara ditutup kita urang masuk ngajakeun secara singkat bae nah bios ibu dilanjutkeun bios nyaeta urang tahu sekedar terus di urang ngajakeun marhaban sakedar gitu mangga urang masuk tawasulan bangsa urang nya ya teh